bekas orang di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh surangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kacaon. Wow, juri Gantarawang masa anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapak. Loba jelema lewat ka dinya leungit, loba jelema lewat ka dinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak. Atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba anu liwat ka dinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter ka dinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan untuk bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam sabaraha ya? Oh, jurig anu berarti. Ayo geus siap kan. Nah, geus, nyahoeun nya nama jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya. Teh eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahoeun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu. Jieu tu jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masyaallah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho sahat anu ngageugeuh Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeuh Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna. Engke penting malam Senin saha malaikatna, engke malam poe Senin saha malaikatna, engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wau. Geus lamun urang endek melet, mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta, atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. No. Wirid orang gitu. Qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat aya naon? Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampai ya gampang ge Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia juri atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cekluk kemu lagi hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun dek gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nya siap dihareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jilma anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos itu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos itu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet Masya Allah. Am hasibtum
fasaqu wa lamma ya'lamillah amma idrok anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar nyitaan perang sanggeta perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang di eueuh kaayana Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal di urusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yuhyi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu rasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang neuleuh sabab jelema deuk disalamatkeun ku Gusti Allah dibere ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalametkeun tapi aya jelema dibere ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganna bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jang nyana Allah nyieun sebab heula Masya Allah karim Allah nyieun surga Allah nyieun neraka penghunina adalah manusia nu mantak dijelaskan dina Al-Quran wa quduhan nas wal hijarah orenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu nah iya kan tak iya kan jelema ya jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka kuari deuk disalametkeun ku Gusti Allah tina neraka Allah nyieun sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiaina mah teu wau oh masalah tah eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut Masya Allah karim timbang amal ternyata horenganan amal ngaji na loba jasa nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kereut ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teh naon-naon geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu ku sebab ngaji jadi kana neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan deuk neuleuhan musugan aya jahe ya Allah ya Rabb teu benang aya jahe dibonceng bae ku nya eta kan neraka Allah nyieun sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang teh sugih kang geus teh sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna boga mobil dan lain sebagainya nu tadi daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul
tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi kuariman nur Golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna da paeh silakan can tobat iya tuh kadeuleun urang sabab-sababna kadeuleun masyaallah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyeun sebab heula yukhfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngaran ragu ketika orang diperintah ku Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun mesti contoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeuleuna kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sebenarnya mah lantaran nyawana geus aya di sorga di kitu-kitu sageus kitu deui ahli-ahli sorga teh sengit di mahsyarna tah nu perang teh lantaran naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh-kabeh tak hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang deui eta tah masyaallah ku sengit-sengit jihad fisabilillah nyana ge hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kudu kurang neunah-neunahna geus dikitu-kitu ge can hayang perang bae teu daekeun mah perang teh heran urang sebab naon sebab pemimpin perang di urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi salah cuman akibatnya gereja timbul di mana-mana encan wayah nyen gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paeh nyana gerejana aya kurang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil MUI anu nyanana ke jero kubur ke dibeleun ieu kumaha coba ayo masyaallah karim ieu teh nu geuning ge kos karar itu tah urang kana bakal paeh aju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan ka jero bangun urang tanda tangan MUI eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh aya teh mah teu bae sok marah sia ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah karim